urang seri bebarengan nyerserikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Yang kemana? Ngepuk manuk. Kadieu geura kadieu lasa gedung. Naon atuh ki ah. Jeung ngepuk manuk mah mending kene ngobrolkeun kebun binatang jeung Aki. Kebun binatang? Iya, guningan. Kebun binatang teh rame jeung Aki kakara ningali yen gajah teh geuning gede. Oh, gede. Eta ceulina jika tampil kikipelikan gitu dah. Ujang lamun nyaho mah si tulalena teh jiga doran pacul. Gitu dah. Nya. Anu elok bae teh sukuna. Sukuna teh sagede tangkal kalapa, Ujang. Oh. Ari awakna? Eta mah Aki meningali teh eta we tulale meuni jiga doran pacul. Bro, Kan cek Aki. Ceulina sagede tampir. Sukuna sagede tangkal kalapa. Tulalena sagede doran pacul. Tah ari awakna sagede kumaha? Awakna? Heeh. Sagede capati. Baku Aki mari geus ngarahul temanya sagede capati. Apaan jua? Ngabohong eta mah sadenge-dengena. Japatina salam dunya. Yang mending ngalaman manuk yung. Kadieu mending ngalaman manuk. Nah kaberangan Bunaki pupus Pak Guru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing sabarnya sing sabar. Umur sabaraha tahun Aki teh? Ya duka tuh pan punaki geus pupus rek naroskeun teh.